Janten upami mulih deui kana patarosan Bapa, ciciren jalmi merdeka teh sapertos kumaha. Nyaeta jalmi anu dibebaskeun sanes mung tina penjajahan sacara politik, ekonomi, sosial sareng sajabina anu aya, tapi nu utami nyaeta jalmi anu dibebaskeun tina Sampurasun. Kumaha damang pamiarsa, mugia pamiarsa aya dina berkah Gusti salawasna. Pamiarsa dinten ieu urang bade ngarayakeun merdeka. Hari Kamerdekaan bangsa Indonesia ti panjajahan. Nu ka-81 lami pisan urang aya dina kamerdekaan dinten ieu. Pamiarsa gentra kahuripan bade ngagunemkeun perkawis kamerdekaan. Kumaha obrolan ieu namung sataacana mangga nyangakeun hiji kidung rohani kangge pamiarsa sadaya. Nyangakeun. Muji syukur ka Gusti nu agung, kawasana nu nuyun kahirupan. Abdi muji ka anu di manggung. Nya
Tah pamirsa mugia kidung rohani anu nyembah didugikeun tiasa janten ngiatkeun urang-urang sadaya langkung ngartos hartosna kamardekaan. Di sagedengeun sim kuring aya Ibu Rida, hatur nuhun Ibu. Sami. Sareng Pak Adang, hatur nuhun. Sami-sami Pak. Ieu teh acuk teh warnana. Kieu Mohon nahnya ai Pak Adang bodas, Ibu warna emas. koneng emas, ari abdi beureum. Cocok. Mohon. Ieu mah cocok atuh. Cocok pisan. Aya hartosna katinggalan. Nya tuh tinggal itu di pengkeureun urang. Nuhun ya. Aya warna koneng beureum bodas. Bodas. Pas. Geuningannya Pas. urang Nuhun, tiasa ngobrolkeun perkawis hal ieu. Nuhun. Kangge ka Pak Adang, Mohon kumaha Pak? perkawis kamardekaan ieu memang kamardekaan teh sanes mung saukur secara harfiah hungkul atanapi fisik ya. Mohon. Tapi leres-leres kamardekaan secara rohani. Mangga Leres, tiasa ngajelaskeun. Mohon. Penting Satacan nah urang hal lebet kadinya tangtos aya patali sareng kunaon urang priyogi kemerdekaan. Tah eta. Nah, Margi habut aya penjajahan. leres margi sateacana tangtos urang aya dina kungkungan anu disebat penjajahan. Penjajahan teh rupi-rupi. Salah sawiosna anu disangemkeun ku Pasam urang parantos 81 tahun merdeka tina penjajahan. Politik tah. Tah Oh, secara Politik politik. mohon. Nya tangtos upami penjajahan politik salajengna ekonomi sareng sajabina. Tapi utamina tina penjajahan politik bangsa harita zaman kolonialisme sareng ieu mangsa harita umum sanes mung urang anu ngalaman penjajahan teh. Di seueur belahan dunia ieu ngalaman penjajahan. Malihan sok sanaos sadaya bangsa ayeuna mah supaket supados teu aya di penjajahan dina praktekna mah tetep aya dina rupi-rupi. Ieu penjajahan di dunia Nuhun. anu dipidamel ku bangsa golongan tertentu atanapi sajabina. Malihan dina lingkup anu langkung alit tampolana aya jami-jami anu kajajah. Boh dilebet kulawarga dina dunia usaha sareng sajabina dina struktur kekawasaan lembaga sareng sajabina penjajahan teh seueur. Namun anu utami aya oge penjajahan rohani. Tah naon anu janten cikal bakal kunaon jalmi tiasa midamel penjajahan. Masalah utamina urang terang yen dosa. Mangsa manusia gubrag karena dosa, tiwangkit harita sumping sifat hayang ngawasa. Sagala rupa hawak, nafsu hawak. Sagala rupa kange dirina, kange kauntungan dirina, boh ieu kange secara pribadi atanapi kumpulan jalmi. Ku kahawakan eta henteu tolih kana kasangsaraan, henteu tolih kana kaayaan batur, bade dikorbankeun, bade dugikeun ka tilar dunya seep sagala rupi ge henteu ditolih. Nu penting mah aing untung, aing subur, aing meunang sareng sajabina. Hawak ieu balukar tina dosa. Ya, eta. Hayu urang tinggal pangandika Gusti supados urang langkung terang paos menumutkeun pangandika Gusti kumaha perkawis ieu. Dina hiji Yohanes 3 ayat 8 disangemkeun. Hiji Yohanes 3 ayat 8 engke salajengna nyuhunkeun Pasam pangaoskeun dina Yohanes 8 ayat 38. Abdi ngaoskeun dina hiji Yohanes 3 ayat 8 kieu sangem pangandika Gusti sing saha anu milampah keneh dosa eta teh bilu ka iblis. Sabab iblis mah geus nyieun dosa ti barang mimiti. Tah putra Allah ngajadi jalma teh ku karana eta pikeun numpes pagawean iblis. Mangga Yohanes 8 ayat 38. Injil Yohanes 8 ayat 38. Kami ngomongkeun perkara anu geus ditembongkeun ku Rama kami. Ari maraneh mah ngalakonan nu diajarkeun ku Bapa maraneh. Dosa ngajantenkeun urang aya dina penjajahan kawasa iblis. Iblis ngajajah urang. Jalmi anu tumut tunduk kana kawasa dosa midamel pagawean anu ku Bapa maraneh saurna teh nyaeta iblis teh. Tangtos teu aya iblis hade atuh. Mohon. Aku itu oge penjajahan politik
tangtos ieu sanes hae. Teu aya catetan, teu aya cariosan di Alkitab yen Gusti ngawidian penjajahan. Gusti malihan engke urang ninggal dina paguneman urang, Gusti ku anjeun anu inisiatif maparin kamerdekaan. Gusti teu hoyong aya jalmi nu dijajah. Boh ku dosa, boh ku politik, boh ku ekonomi. Gusti hoyong sadaya jalmi merdeka. Henteu aya dina aya penjajahan. Namun kanyataanna kieu, aya we nu dijajah. Kunaon tah? Sumberna dosa. Margi sok sanaos bangsa naon, agama naon, upami kalakuanna aya dina kawasa dosa, kanu sejen oge kitu. Tah penjajahan teh margi padamelan manusia anu gubdag kana dosa. Henteu ngemut kana kasayan, henteu ngemut kana welas asih. Anu dipilarian kauntungan nyalira. Kahoyong nyalira. Anu diberneung kaperluan nyalira. Henteu tolih ka anu sejen. Itu. Tah eta da dasarna kunaon aya penjajahan sareng ieu ge janten alasan kunaon urang peryogi merdeka. Gitu. Mohon. Margi bagi kadangat ayeuna ieu masih lumangsung. Utamina penjajahan di lebet kawasa dosa. Gitu. Tah bade ka Ibu. Mohon. Bu, sikap naon dina kahirupan sadidinten salaku putra-putra Gusti anu mintonkeun yen anjeunna teh masih aya keneh dina penjajahan atanapi anjeunna tos merdeka. Mohon. Nah, Wah, ieu patarosan anu sae pisan ya Kang. Nyarioskeun kamerdekaan. Pasti katawis tina laku lampahna jalmi mah mana anu masih kabeungkeut ku dosa, mana anu atos merdeka. Katingal tinu laku lampahna, katingal tina perilaku, ucap, sareng sikap, sareng upami nuju mayunan kahirupan. Upami anu masih keneh tacan merdeka mah tacan kebebasan eta mah. Katawis saler mah tina rarai oge. Paroman. Paroman ya Kang, paroman aya anu katinggal abot atanapi aya pengalaman-pengalaman anu traumatis, aya anu kasedih, aya oge tiasa oge anu basangkal ka Gusti, aya anu kurat batu. Aya katawis eta dina sikap, dina perkataan, dina pamadegan, dina pola hirup anjeunna teh katawis masih keneh tacan merdeka eta mah. Tapi upami anu tos dimerdekakeun tina dosa-dosa mah katawis. Pan sapados kieu upami dina gambar mah atau analogi mah jalmi anu masih keneh kabeungkeut kitu nya tacan merdeka kan teu tiasa lepas lepasnya, tetiasa, usik tapi kiri sesat. Tapi anu merdeka mah ieu teh tos dipegatkeun sadaya anu nali anjeunna anu meungkeut tina dosa-dosa eta janten memang merdeka. Merdeka di mana? Merdeka di lebet Gusti Yesus. Janten tiasa milampah hirup anu bener-bener. Jadi memang Padang Bu pangorbanan Gusti Yesus Kristus nu numpahkeun getihna maot di kayu palang ngabebaskeun urang-urang sadaya tina dosa. Ieu sapertos pangalaman para pahlawan ilustrasina atanapi gambaranana pahlawan-pahlawan urang anu aya dihormat dugi ka ayeuna misalna pas unggal urang ngarayakeun kamerdekaan urang teh kedah ngarenungkeun hari pahlawannya nu 10 November aya nyemutkeun pengorbananana. Nah, pengorbanan Gusti Yesus Kristus kan kangge ngalepaskeun urang tina kawasa dosa. Tah, tapi pangartosanana ieu putra-putra Gusti anu tos ngangken Gusti Yesus salaku juru salamat nu tos ngamerdekakeun anjeunna ngaraoskeun bebas tina penderitaan sareng penindasan ieu teh dipintonkeun kumaha rasa merdekana. Mohon. Bisa oge kan aya anu masih keneh hirup kawasa-kawasa poek eta. Ta eta anjeunna kumaha tiasa kitu nah anjeunna teu ngahormat kana getih Gusti Yesus nu tos ngorbankeun dirina atawa kumaha? Cobi Padang. Tangtos ieu hal anu sae janten kumaha karaosna yen jami teh leres-leres merdeka.
upami ninggal prak-prakan dina sadidinten dina kaayaan sadidintena tangtos aya paripaos cenah jalmi anu merdeka mah paroman bear marahmai. Hartosna aura bercahaya gitunya. Kamuliaan Gusti bear marahmai teh hartosna leres-leres di dinya aya damai sukacita. Eta hal-hal anu jasmani anu tiasa katinggal. Namun langkung utami ciciren urang parantos dimerdekakeun teh urang ninggal heula tina sapertosna perkawis kumaha para pahlawan. Para pahlawan mangsa ngorbankeun diri ngaberdekakeun eta teh parantos ngaberdekakeun tina hiji hal. Hiji hal penjajahan Leres penjajahan. Tapi salajengna teu acan tangtos ngaberdekakeun masyarakat anu tos aya dina kamerdekaan eta. Margi buktosna kieu. Kangge leres-leres merdeka teh manusia henteu cekap ku pengorbanan pahlawan. leres. Seueur dugi kadanget ayeuna jalmi anu masih kene dijajah secara emutan. Dijajah secara verbal rupi-rupi penjajahan. Tah, ieu kedah dimerdekakeun oge. Gusti ngaberdekakeun secara total. Upami kamerdekaan tina penjajahan politik mah eta hiji bagean. Sanes akarna. Sanes akar permasalahanana. Akar permasalahanana nyata kedah kamerdekaan tina dosa. Hayu geura urang tinggal dina Budalan 3 ayat 7 dugi ka 8 eta ku abdi baris disabit. Salajengna dina Matius 20 ayat 28 nyuhunkeun pasam engke nu ngaos sareng dina hiji Timotius hiji ayat 15 upami ieu nyuhunkeun ibu anu ngaos Ibu Rida. Tah urang ngawitan dina Budalan 3 ayat 7 dugi ka 8. Ieu cumarios mangsa harita bangsa umat pilihan Gusti aya dina penjajahan. Gusti nyangemkeun yen Gusti ninggal ngartos kana kaayaan. Gusti turun merhartoskeun. Kitu oge mangsa manusia aya dina penjajahan dosa salajengna Gusti lumungsur. Hayu urang aos Matius 20 ayat 28 heula. Matius 20 Mohon ayat 28 kieu unggalna pangandika Gusti. Kudu sakumaha anak manusia datangna lain rek menta di kawulaan tapi rek ngawulaan jeung rek ngorbankeun nyawana supaya jelema-jelema anu salamet. tah janten tos ti kapungkurna ti mimitina kabebasan sajati teh kamerdekaan sajati teh sumpingna ti Gusti. Disanggemkeun dina Budalan 3 ayat 7 dugi ka 8 yen Gusti maluruh ningal merhatoskeun umatna. Mangsa-mangsa umatna aya dina penjajahan, Gusti campur tangan. Gusti masihan pitulung. Gusti mangsa kapungkur ngutus nabi-nabi, ngutus badega-badega Gusti, ngutus oge hakim-hakim dina Alkitab. Eta sadayana kangge ngaberdekakeun. Salajengna Gusti midamel hal anu sami kasakumna manusia di sakuliah dunya perkawis penjajahan dosa. Kumaha kitu disanggemkeun Gusti Yesus sumping. Dina Matius hiji ayat 20 hiji sateu acan Gusti Yesus dibabarkeun name bobot tos dipasihan terang ka ibuna Ambu Maryam. Saurna kedah dinamian Yesus. Alasanna naon? Margi anjeunna anu baris ngabebaskeun umatna tina sagala dosa. Atos eces pisan sumpingna teh kangge naon? Kumaha numutkeun hiji Timotius hiji ayat 15. Mohon. Hiji Timotius hiji anu ayat ka-15. Mohon. Kalimah. Kristus Yesus sumping ka dunya pikeun nyalametkeun jalma dosa teh memang wajib dipercaya sababnya geuning Bapa sangkilang pangjahat nage ti sakur anu doraka. Ieu sangem Rasul Paulus ka Timotius. Saurna
Rasul Paulus terang ku anjeun yen dirina teh paling jahat, paling doraka saurna. Ieu ge dibebaskeun. Kumargi Gusti Yesus ngabebaskeun sakur anu percanten tina dosa. Janten upami mulih deui kana patarosan Bapa, ciciren jalmi merdeka teh sapertos kumaha. Nyaeta jalmi anu dibebaskeun sanes mung tina penjajahan secara politik, ekonomi, sosial sareng sajabina anu aya, tapi nu utami nyaeta jalmi anu dibebaskeun tina rarege dosa. Kabebasan tina hal ieu anu awis. Urang ngange-angean Bapa ngange warna beureum mintonkeun pengorbanan Getih Gusti Yesus. upami dina kapecantenan urang tangtos ieu getih Gusti Yesus. Kumargi aya pengorbanan urang tiasa disucikeun tah warna bodas nu diange ku abdi. Upami urang disucikeun tiasa lebet ka sawarga tah warna emas kaajen raos ieu dimerdekakeun. Urang dimerdekakeun sakumaha bangsa urang oge dimerdekakeun. Ieu tab warna hideung. Masih Eta teh dosa. penjajahan dosa leres pisan. Eta teh siloka patali sareng kaayaan dosa. Mohon gitu tah. Tah eta Pak janten ciciren urang jalmi nu dimerdekakeun gampil. Salah sawiosna nyaeta paroman bear marahmai. Tah eta manusia teh tos dibebaskeun ku Gusti Yesus. Nya supados leupas tina kawasa dosa, putuk dosa, reregetna kawasa poek. Tapi geuningan aya we masih sanaos atos dimerdekakeun tapi masih kena hirup sieun nya teras muhun kunti teras kaiket ku kawasa dosa. Teh eta kumaha Bu? Jalmi sapertos kitu. Nah anjeunna teh teu ngajenan pangorbanan Gusti gitunya tos jelas-jelas tos merdekakeun urang. Abdi hoyong nyareski anu kahiji. Abdi ieu kataji pisan nya anu diguarkeun ku Kang Adang teh perkawis kamardikaan. Panginten saiki nya upami kamardekaan tina panjajahan ekonomi, politik, sosial budaya eta mah henteu saurgen pami dina tanda petik kamardekaan ti penjajahan dosa. Kedahna mah nu pang utamina nu urgenna ti jalmi hirup teh kamardikaan tina dosa kedahna eta. Sok sanaos tina kaayaan panginten anjeunna nu dijajah tapi upami merdeka tina dosa pan hirupna oge merdeka salaresna mah. Teu aya anu ngawatesan kumargi aya kamardekaan anu tos dipaparin ku Gusti Yesus tina pengorbanaan anjeunna di kayu salib. Hartosna kamardekaan rohani eta langkung utami Saur di kamardekaan secara harfiah nya. Saur abdi mah secara fisik. kitu Kang Sam. Kamardekaan rohani pang-pangna mah kamardekaan tina dosa. Eta mah langkung utami dina udagan kahirupan jalmi percanten. Tah perkawis anu tadi anu Kang Sam sebatkeun ieu nu kadua nu bade diucapkeun ku abdi ieu aya istilah tomat kenging teh tomat. Tomat naon diuningakeun ku Akang tomat? Ya tomat umat. Tomat umat. Tomat mah pan tomat buah ngan ieu mah tomat teh istilah Kang. Upami aya jalmi ngaraos anjeunna teu uninga yen tiasa dimerdekakeun tina dosa. Tobat. Tapi engkeun teh kumat deui. Tobat umat. Kumat. Tomat. Tomat. Janten tos uninga yen milampah dosa teh teu kenging kumargi urang tos disucikeun ku Gusti. Ngartos. Tapi ieu kadagingan teh terus we. Ngajajah deui. Nurut we kana keinginan daging deui. Kumat deui. Nah eta berarti henteu leres-leres menghayati nya. Upami urang tiasa ngajenan kana para pahlawan anu tos ngamerdekakeun urang tina panjajah Walanda urang 350 tahun. Kadahana mah urang langkung-langkung atuh. Ka Gusti teh anu tos ngamerdekakeun urang tina sagala dosa. Urang kenging kapastenan
kasalametan kedana mah penghargaan orang langkung-langkung deui Kang. Leres. Gitu. Jangan hartosna ieu ruginya lira. Nuhun. Upami Gusti Yesus atos ngabebaskeun urang, tos ngalepaskeun urang tina kutu kawasa dosa, Nuhun. tapi urang masih hirup keneh dina buah-buah dosanya. Leres. Eta mah rugi sorangan nya. Leres. Nuhun. Nya eta mah saupama jalmi anu tos dimerdekakeun Nya. henteu tiasa ngahargaan kamardekaan eta janten teu ngaraos dibebaskeun. Nuhun. Aya model orang tos dibebaskeun tina penjajahan kolonialisme. Nuhun. Namun salajengna ku sikap anu ngarugikeun batur sapertos korupsi sareng sajabina ieu penjajahan enggal. Penjajahan. Salah sawiosna ieu nyangsarakeun tiasa janten langkung parah tibatan kolonialisme kapungkur. Leres. Langkung sadis sareng sajabina. Tah model kieu janten teu tangtos upami mung bebas di sacara politik, secara ekonomi sareng sosial. Anu utami margi urutana kieu kunaon aya penjajahan, margi aya penjajahan dosa. Nuhun. Kumargi aya Leres. Kunaon aya kamerdekaan sujati, kumargi aya kamerdekaan tina dosa. Nuhun. Janten akarna nyaeta kedah direngsekkeun Nuhun. ti Gusti gitu. Janten Gusti mah terangnya akar permasalahan manusia ngajajah Leres. nyaeta kana dosa. Dosa. Leres. Akar manusia tiasa dijajah Leres. akar dosa eta oge nya. Mohon Tapi Gusti ngabebaskeun manusia. manusia tina penjajahan eta, penjajahan dosa kawasa poek Mohon ngalangkungan getihna Gusti nya Yesus. Gusti Leres Yesus pisan. Kristus. Aduh, Mohon. janten bray caang ayeuna nya. Mugia pamirsa oge tiasa caang Leres. bray Leres. hartosna kamardekaan nu sajati. Nuhun. Leres. Pak Adang, Mohon. aya waktu sakedik deui tiasa dicinekeun Mangga. tina mangga. obrolan urang-urang ieu perkawis kamardekaan. Mohon. Janten urang sadaya kedah emut. Paling utami urang kedah bebas tina penjajahan dosa. Leres. Kange bebas eta tos disayogikeun. Nuhun. Nya eta Gusti Yesus ku ajeun parantos sumping sakumaha panginten Gusti. Tadi dina Timotius 1 Nuhun. ieu teh layak dipercanten hartosna ngalangkungan rupi-rupi tahapan verifikasi Nuhun. yen peristiwana kajantenana Gusti Yesus ngabebaskeun teh leres-leres. Leres. Kumargi kitu kesimpulanna layak dipercanten. Kecap layak teh hartosna ieu ngalangkungan pengujian. Nah, dina Titus janten ieu tos disayogikeun kangge sing saha wae. Ulah sieun ku penjajahan ekonomi sosial budaya, kedah sieun ku penjajahan Leres. tina dosa. Leres. Penjajahan sosial ekonomi budaya eta balukar tina gubragna kana dosa. Upami dosana beres, moal aya jalmi wantun ngajajah. Leres. Upami bebaskeun tina dosa, moal aya jalmi anu telenges. Kumaha kitu kacindekanana hayu bebas tina kawasa dosa, merdeka ngalangkungan Gusti Yesus Kristus. Mugia sadayana tiasa merdeka. Amin. Atur nuhun. Pamirsa kamerdekaan anu dipaparin ku Gusti Yesus Kristus maut di kayu palang ngucurkeun getihna kangge ngabebaskeun manusa sadaya manusa tina kawasa dosa. Tah saha anu tiasa nampi kamerdekaan sajati ti Gusti Yesus Kristus nyaeta anu nampi getih Gusti Yesus Kristus. Upami urang atos dibebaskeun tina kawasa dosa, kawasa poek, urang entong mamalinaan, ngawangun deui hubungan sareng kawasa poek, putuskeun urang janten jalma merdeka supados bener-bener ekspresi urang muji syukur ka Gusti anu Maha Agung. Cak mung sakitu kamerdekaan di lebet Gusti Yesus Kristus mugia ieu janten berkah pamirsa janten leres-leres merdeka. Amin. Amin. Hatur nuhun, cak Gusti Yesus ngaberkahan.